Ngadat eta? Oh, eta mah euy abi pramugari Bu cenah. Eta mah da euy cek si ibu tah. Oh, kenaik mana teh? Pramugari teh naon? Pramugari. Aya orang kampung euy, beunghar. Malum beunghar orang kampungnya. Arek ulin mah janjian ka Bali. Naik kana kapal teh euy. Orang kampungnya euy teh nyaho nomor serian duduknya kursi. Juk cerek we tadi harina kapal panghareupna. Hayang panghareupna eta ngarah teh utah meureun. Euy jiga nama kitu orang kampung mah teh hayang ieu mah hayang ka ciri jalan. Era teh kali ongkek. Heeh, jiga nama. Tarajo teh pramugari Bu, punten lepat nomor serian ibu mah dipengker. Eta mah si ibu malik nyarekan euy. Saha maneh? Ngarekan? Heuh. Abi pramugari. Pramugari teh naon? Tukang ngurus-ngurus anu tempat duduk. Oh, kenaik mana teh? Disayakeun we. Oh, gak kenaik pramugari teh da mun kampung. Nu sombong kena koe ngatur aing ge beung hati wani ngatur-ngatur. Ka tukang sia. Eta mah si pramugari sia we pramugari. Eta mah init ka tukang beja ka pilot eta mah. Cek pilot teh. Cek pramugari ka pilot. Pak, itu mah cenah asa diatur ibu teh cemar ka dawung. Eta mah datang pilot teh ku aing gitu. Datang pilot. Bu, punten ieu mah salah sanes tempat calik ibu. Eta mah si ibu moal lotot di wae. Saha sia? Abi pilot, Bu. Pilot teh naon? Nya tukang ngendalikeun kapal. Oh, supir sia. Ngadat. Oh, cuy mau bawa ngadat. Balaga si supir oge aing nu beunghar cenah teu wani ngutar ngatur kos tadi sia cenah. Eta mah deui aya ngalikeun ti tukang kalejepen pinter. Oh, karunyangeun badannya. Pinter. Tarajo teh. Ibu, ari ibu ade ka mana? Ka Bali. Punten ibu. Ieu mah sanes ka Bali. Ieu mah ka Palembang, ka Bali mah dipengker tepat calikna. Oh, lepat cep. Salah, punten atuh punten. Ini teh ka tukang teh si ibu. Si ibu teh ini tukang. Abang orang kampung. Wah, nah mendingannya keur kieu mah loba penipuan. Oh, atuh euy, carangih anu nipu teh. Nya, Tapi orang begitu dek nelpon anjing beak pulsa. Oh. Aing ini teh ka konter. Mang meuli pulsa eta nu boga konter minta nomor urang. Oh, digore. Anjing da ayeuna mah loba penipuan heuh ku aing berewe nomor polisi anjing. Ya nah. Da ayeuna kan loba penipuan. Karena nelpon ka polisi ditewah ku polisi. Eta urang balik ti Garut lewat pabrik Ranca Ekek. Oh, pabrik kungkul gudang eta mah. Eta di Ranca Ekek mah pabrik kungkul sapaparat jalan. Tapi orang aya nu hiji eta pabrik. Naon? Pokona mah lamun dinya apal mah ngadat. Urang ge geus dek ngadat anjing. Apa eta pabrik alus jalan keneh atuh. Heueuh dina eta namanya. Kumaha? Tapi eta teu meunang make kerudung. Wah, anjing pabrik itu mah doruk anjing pabrik itu mah. Pas lain muslim eta pabrik anjing teu meuli itu segala. Nah, teu meunang diteung kos teh muslim wae anjing. Nyasat ku aing ge didatangan anjing dek diduruk eta teh. Pabrik Pas ditinggali teh anjing lalaki hungkul pawena. Oh, atuh geus mah siang teh awewe. Puro aing ngadat. Urang baheula euy diajak ku baturan ya. Oh kudu jeneng ka hiji hotel teh euy. Pertemuan gitu. Ai cingeng euy. Ngeluang-ngeluang tah. Cek nu ka hiji teh euy cenah. Oh, Pak ieu keahlian. Oh, nya pa pinter-pinter lah meureun. Oh, ka hiji teh. Saya cenah ke satu penemu ngomong jarak jauh cenah. Bisa kan ayeuna naon? Telepon HP tah surak euy. Keprok aya pokona. Oh, anjir cek muka dua tah euy. Muka dua, saya cenah bisa besi, bisa terbang. Ayapan kapal. Seprok. Oh, loba teh euy. Eta ngelewat ya. Nu katilu ngacung deui. Saya cenah bisa besi panjang, larinya cepat. Keprok deui kareta bro, ceprok deui. Eta aya nu kahiji celetuk teh naon. Saya juga Pak cenah dapat naon cenah didinya. Saya mah segala tembus cenah. Ya kumaha? Oh, saya mah cenah bisa tembus besi, tembus dinding, tembus kaca cenah. Anjing leuwih hade ya. Oh, eta tuh kabeh cara lohok. Naon cenah ieu mah euy? Eta pas cenah. Naon cenah contona? Heuh, pantos. Mantap. Garut naon? Eta mah euy timitigan tahunya. Eta mah si ibu da euy Malika. Siapa nih?